Nyieun gehu teh sebenarnya simpel, tapi nah hiji per hijina kudu diblekeh-blekehkeun. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi poe ayeuna teh arek barang jieun gogorengan, tapi samemehna urang nanya heula ka nu hudang gering. Karena manehna teh hayang barang gayam cenah guys. Biasana kan nu hudang gering mah pamentana sok sagala endah heuh. Nah, mangkana manehna ngomong hayang goreng tahu, tapi nah hayang nu aya togean. Cek urang teh hayang goreng tahu nu aya togean naon nya? Horenganan gehu euy. Pantesan hayang gehu da soalna keur ka pasar manehna meuli tahu jeung togena. Nah, jadi ayeuna mah ku urang arek dijieunkeun sabisana. Walaupun emang rada gedebag-gedebug buru-buru, pokona mah si gehu teh kudu jadi. Soalna ieu waktuna oge geus mepet kaburitan, guys. Ari nu muriang mah kan kudu sagala diturutkeun heueuh. Karena karasa oge ku urang sagala kadaharan sok teu ngeunah. Soalna parahit sungut teh. Mudah-mudahan geuringna ulah lila-lila singgeura tereh cager. Lamun manehna teu sehat mah urang teu bisa ka mana-mana euy. Nguringan atau ngabaturan manehna wae. Terus ka mana-mana mawa motor sosoranganan. Biasana kan manehna nu jadi kameramen heuh. Ayeuna mah serba ku sorangan heula guys. Tapi teu naon guys, karena masih bisa keneh ngeplog di imah. Naon wae kegiatan bisa jadi bahan konten. Oke lanjut. Geus beres ngagoreng eusian togena, ayeuna bagian ngadonan tarigu. Jeung nyemplung-nyemplungkeun si tahuna. Sabenerna barang jieun gehu teh teu ribet-ribet amat, cuma nu lila teh prosesna. Menya barang jieun nya sakalian ngonten oge. Tapi ayeuna mah barang jieunna teu ku sorangan, bari dibantuan ku nu muriangna. Ayeuna mah geus bisa leuleumpangan kedeung cager. Oke, ayeuna geus beres ngadonan, tinggal ngasup-ngasupkeun togena kana tahu. Tah kitunya bari dibantuan makan bisa cepet kana pagawean oge. Barang jieun gehu teh sebenarnya simpel, tapi nah hiji per hijina kudu diblekeh-blekehkeun. Asa pernah nempo siga naonnya, tapi can pernah ngasaan. Nah, ayeuna mah tinggal nganggeuskeun ngagoreng jeung ngangkatana, bari jeung rada tutung-tutung oge jadi wae. Tuh guys, tempona nepi ka muncung-muncung ieu teh. Ayeuna mah barang jieunna geus beres, tinggal ngagayemna yeun. Setiap barang jieun atau barang hakan asa pabeulit we jeung si Inces. Di paraban mah di paraban ongkoh, tapi na ngaririweuh wae eueuh seubeuna. Di harongan wae setiap barang dahar teh. Urang teh kan nyieun gehu jeung nu muriang. Capek-capek nyieun tapi kalah ngadahar hiji. Yang geus we di daharna ku urang bari disanguan. Sakalian ngahuapan si Inces. Nah, sakitu heula videona ti urang. Oke, bye bye. See you next vlog.